Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah hayang guru naon bae aya guru penca. Oh kok mau guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ke Habib Rozak nyana mah bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudna endek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat ambalaya endek di modern endek di salaf kuari cenah hayang belajar torikot belajar torekat guru ambalaya endek torekat nu bener endek torekat nu bikung ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh torekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna beuh dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ogos taneuh mah teu kudu dizakatan teh mah. Urang boga taneuh 5 hektar dijual sedengkeun sameterna ieu adalah 1 juta. Kali 5 hektar cepet sabaraha? Ayo cepet. Ngahayalna abeh cepet. Urang 5 boga 5 hektar, 1 hektar, 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta. Jadi jumlahnya sabaraha? Tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel. Sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah. Nyaho ngaran teh nyaho rupa. 10 juta ge jan pernah. Mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter. Asa busugih jasa. Eta kaistimewaan santri. Santri mah boga di 10 juta. Wow, geus asa di awang-awang hirup. Batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta. Santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya. Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah jang sia. Pan jadi bikeran aing ke ngalamun deui. Santri masyaallah. Hese boga lemah ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae. Maksudna sendal pegat seuri nya mah. Sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri. Batur mah boga sendal kulit beli dia masih manyun keneh bae. Santri sendal jepit pegat seseurian. Kunaon emang sia seseurian? Awas ya ka masjid aing ti heula kaluar. Santri tapi tetep ka surga bae. Masyaallah. Hese lah pokoknya kesenangan santri mah. Mantak pohara jasa batu nyana mah lapar karak ngahurungkeun seuneu. Lapar, rasa lapar masak ngahurungkeun seuneu. Encan boga naon nu deuk dipasak encan boga. Encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu, masak kakarek nyana ngaloyog ka warung aya naon di warung. Nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk engka hutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge deui pohara jasa tas dahar kesang bareotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kunyana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanya ke deung sia tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kurupuk aing mah masyaallah emang sia boga beas babaturan lain beas da ge nang nyuk di babaturan masih keneh senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tambah mantes balik biasa keneh duit aya keneh tambah atuh geus raja eleh raja itulah santri ya karim geus boga bae manggih bae kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nyana
saya umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana ye atuh geus diatur ku Allah nya mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali datang maka kabar ngalamun tetep batur aing geus kawin ka aing encan tapi di zahir mah tegar bae nya zahir mah tegar bae sanajan batin mah menangis senang we santri ya Allah moal manggih pokona ku santri mah moal we kajen kumaha indahna eta santri ngariung bro we dibere segala jeruknya ribut perebut jangan mah sakumaha kos di LP bro kos di penjara gitu padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri masyaallah karim ai di tumah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui Masya Allah kayak datang ke pondok saya menang sabaraha atuh aing mah hiji aing mah 3 sakieu balik we ka dieu tapi tetep ka sorga bae tamangan seni doang seni ya Allah ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya mantap lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu teh hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede eueuh sinara eueuh kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu rarobah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah ta eta dicabut keberkahanan aku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai kangkaping doi ku wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nuli tijarat tatkala ana ya abid ikul tijarah kena dagangan liana zakat tijarat ikul satuhune zakat tijarah wajibatun niku kang wajibil wala ibrata bi khilaf zahiril khair utai kangkam telu ada wujub zakat iku ora wajib zakat pil abid yang pirang-pirang hamba zakat nuli kunya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka obatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tekang pemate ko ora wajib zakat dan zakat dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalauan kaul ada wujub zakat galal jumhur maca sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah baqala maka ngucape Abu Hanifah ing labat tajibu zakat bil khair wajib apa zakat dalam jaran zakat tatkala ana ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan ikut tetep kadue kang andoena khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngawekeun ya sahib an kulli parasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-rega ya sahib ha ing khair atau lan ngawekeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan yusabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana bente pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khulus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisat zakang mulus an Bahz bin Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ahu tawi kilaiki kuswi babal tadabbing dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabakeun alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi li bayani
Man fa'ala ma'hul fa'alu karena mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'hul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khosobatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau mah kos kitu mah. Nah, ima lain isyarah al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha. Dai maf'ul ma'hu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'hu sumertane lazi. Wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi. Wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah. Al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi. Ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara. Wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lan utawi alladzi ikut tetep sumertana sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahlil farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamat wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakeh sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al-maf'ulu ma'ahu huwallazi tuf'alul asya kulluha ma'ahu. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihat toh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae
tapi kan nu hesege urang teh ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hesege kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas. Jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lakon. Kunaon ieu? Namun ditegur ku Allah, ieu jangan batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah, satungtung teu boga rasa gitu bae. Kanyahoan, tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu, rasana kieu encan ngajar jalma, encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ka alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Utek teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging beurit Tangerang, iraha kara. Oh, besar-besaran pon hari teh pohara jasa make daging beurit. Ye, eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging beurit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kosit nih mah nyoba doang ngeunah ban teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, teh nu henteu bae. Ingeunah somai. Yo carita ribut lah tanyana. Woi jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ji, ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu mana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah.
kajian kuku bage ku lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik celi maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu ji itu mah hidung hidungnya kereta api emang kunaon atuh hidung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hidung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa celi rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ngajelaskeun endek ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nemantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati urang datang ka hiji pondok pasantren pondokna teh aya 2 tingkat aya bendera konengan ungkapan hatina terwujud di dinya urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian geus ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hatina kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati nah ieu jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikeun ku ngaji aya anu bener-bener deuk ngaji aya nu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah nu jelas ungkapan hati dibuktikeun ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa kabeh ge teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleuh timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok mungkin majelis mungkin kendaraan dan lain sebagainya tapi jelemana mah teu ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyanana mah ka Gusti Allah bae berarti lain zahir lain batin nah ieu tan maca kos kitu na se ungkapan hatina kadeuleuh ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok diwujudkeun di kendaraan diwujudkeun di berbagai-bagai eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa nah eta ngawujud tah jadi kos kitu kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah ku Allah dibere mengelilingi manehanana mengitari manehanana aya anu sakelilingna imah lah kendaraan lah pakaian lah dan lain padahal hati na mah henteu
ieu ge sulit mantak aya tanda lamun tekat tandaan urang keliru aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin mah henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS ka dinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da ieu keliru ya gajah depak kuari gajah duduk ya gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen ku kumaha ieu merekna BHS bohong ieu BHS kajen ku aya tanda nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirina ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali ku ari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan Allah ciptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah ye nu mantak la ilaha illa ana oh pangeran kecuali aing la ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua la ilaha illallah teh pangeran wajib sebagai Allah la ilaha illa ana akur bae kok bisa akur bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah pangeran anu wajib diteangan nu wajib la maksudan nu dimaksud kecuali Allah datang kala matluba kecuali Allah la maujuda kecuali Allah atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek ngaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek ngaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek ngaji fatul muin aya guruna kajen gugumag urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil aya kajen kumaha ge urang dek ngaji ibn bilaga johor maknun datang ka ukudul juman aya kabeh ge aya guruna lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji bilaga kota aya guruna maknya cak Gusti Allah ngaleng ka atuh sia coba ka Cianjur ka ditu coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya di kaji naon sia ayo hayang ngaji hadis atuh ngaji an sia mah peureum bae si ngajina ayo coba mun teu peureum ngarokok aduh batur ulun ngarokok nya ngarokok eta lain jelema kos gitu mah tuh ya Allah ya Rabbi aya guru da sok Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener deuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi terkenalna di Sukabumi di Jampang kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu guguru sia teluh di dinya aya kajen kumaha hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia deuk Sukabumi aya deuk Banten ge aya deuk ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meumpuk raja teluh
mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kedua laut kulon kaler inum mantap kapamengpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nu neluh beneran tapi eta mah dina diteluhna moal kena sebab eta dirinya kan kedidi raja-rajaan lah kabeh. Nah, urang gegelutur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon garangaranna politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya sikeun angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kula ge baheula teu tamat eta set. Hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salap. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar tarekat guru Ambalaya, endek tarekat nu bener, endek tarekat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat. Aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sebenarnya ilmu hakikat tapi guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh henteu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari deuk dibere ilmu hakikat kaditu lengket tetebakan ieu imah sia di hareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge
ya tunggul nage keur ieu na mah ngoya eta ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain kos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca bes sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon dieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita ku naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nya ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang warisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana kuari ayo ese ilmu hakikat dan batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh gah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nari kade abdi hayang norekat ayo sila beat awas siga deh nya ya silakan pikir ke jubah hareup ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah hareup ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar geus beres bebe aja nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat mah deuk mindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah mun aya suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun sehingga ku lazat-lazat beungeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon di bejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan kuari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nungtun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab
jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat heula ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya we tunggungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel jaeueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah tek ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pandina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugol libal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul ruh lapat sirap tu khatib tu akbari aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lembang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ieu ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot masyaallah aduh ya norekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus ta urang tuh wari salat make sesengitan heula ke ka awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran dina syariat beulah kos itu teh tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jai mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu doh kan mulai maka baju nu putih terus samping nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi
la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan keneh la ilaha illallah ahli ma'rifat. Dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata didelekeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceulis sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya. Nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu duduhkeun moal datang matak guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tambah kos itu mah ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia masuk ka Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun nu geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang endek nasehatan lain dek hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana ieu dek mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab. Geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak. Begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampu ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata rajana geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus rajana raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih cak nyana angel kumaha pugu ashabul kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun oke sih gitu bisa kawin di kaparawan mantap betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu mah di akhir bakal aya dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentarana ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot
mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene. Masya Allah. Tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan kanjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir. Abdul Amir diganti ku kanjeng Nabi begitu asup Islam cek kanjeng Nabi Abdul ade ganti ngaran saha Abdurrahman. Alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti kula Pengki naon atuh. Aduh masya Allah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira teh mah. Haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al-mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kanjeng Nabi nyana ngojai di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh kunyana. Ayah, lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuman ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel kan kayak Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae yang mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abeh hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jang ente hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jang kiai pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusan. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh
langsungnya nak diberi modal seetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagang maju jasa pohara maju nak pas ngejihna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawin mahal pun baheula begitu kawin bebeja kakangjeng nyanang geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten Kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Kipu Doli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajan-sajan nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkan ke Gusti Allah pakai perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon dicekel jeung keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman seetik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tahbirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman begitu seuri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seuri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna beuh Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf
nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Kitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya pula nu jadi kalang dada geus kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 30 putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiran naon ibadah pula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum bae sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih. Mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram kaluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantak syahid keneh bae. Bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah tata untung baiknya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung baik miliardernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah. Mantak hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf. Masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah terus ziarah ka mana deui ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah. Urang mun maca Quran dongengna Ashabul Aikah Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi zarah kami toha Kangjeng Nabi Musa ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib nunggus dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup da make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib ngimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua situ Rahila jeung situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa lalaki sok nanya kan iya cek ada teh iya nek minuman embe anak saha ye abdi anak Syuaib apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun
dicokel doang kul saleunya dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun doang kok Kangjeng Nabi tak bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahana batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang punyana jeung neng gegeran tidak kadilos bener pak bener kita kadir gitu tuh kali itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadede abah ditah ka ditu oh aya tuh ai leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan Pak begitu pas di sawah pun subur di ditu di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingkap bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka mana-mana emang kuna henteu teh kuna naon ayo lamun ente nyingkap atung geus cekna teh kaluhur Masya Allah lagi Nabi Musa geus mungkin tuh datanglah ka ditu ka Kangjeng langsung datang ka ditu bubur saya buburu nah iya dek dibere gitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburu kuli ngangon salila 3 tahun akhirnya Kangjeng Nabi Musa buburu terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sofuro nyana milih kasih ke Sofuro kawin lah beres kawin jaga Kangjeng Nabi Syuaib langsung berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna gitu ka Sinai ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung ngintrek batu tek muncar cai nginumnya di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya nginum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi Lut sazum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang ka dinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap itu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus pemeureunnan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi 3 jam aja dia teh zara campur-campur tungtung teu mareres suga dikolan igerokeun kitu kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah hiji kos hiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ieu geus 2 jam cek nya 2 jam digerokeun bangun teu kadenge keneh wae 3 jam tungtung barang ditanya iya angel amat atuh teu kadenge sakiana emang kunaon atuh eta gak hiji ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh laut mati teh cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit
geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa kerikilna kabelah dia nama dibebaskeun deui. Alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sager beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap kitu tah cai panas usap-usap cager mun teu cager peupuhan gitu kadija zarah terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah samudal ladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Soleh di Yordan terus ziarah deui ka mana ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam. Fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut tuh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta tah langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahf dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui antak Kangjeng Nabi Yusa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan tah eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh teu kira-kira Masya Allah karim ini dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa aminu hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju Ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utuskan itu mah
kayak tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat. Da salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek Sidina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu ku Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek Sidina Umar epat aya Abu Ubaidah ditunggu Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu mentek kapercaya nu pertama di dinya balik ti ditu Sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah aya naon cak Abu Ubaidah maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul sugan teh kula nu diutus cek Sidina Umar kula geus gigieuan bae tapi teu diutus tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun sono hebat jasa maneh eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kadua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu dititah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saha jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan. Dakwah maksudna ngon jauh Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu ieu ge kitu keneh nu ngaromong besi ngaguling nu ngomong nu seuri naon sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal salamet oge datanglah ke handap protes kabeh ka supir aya eueuh jalan lain embung jalan dinya deui cak supir atuh moal jalan dinya ieu emang kunaon tadi ge salah ieu kami sia orang salah jalan tanyakeun ge ka kabehan salah jalan orang teh mah atuh kami diajak kapruk-kaprukan ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh ieu mah tilok ka jalanan ku beus cak urang dinya mun ngomong urang nama ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu nah ngan nya teu ngomong bae parkir barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek aing ge moal deui cek parengan nyasab Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta jeung Haji Pendi blon lah jadi nyasab jadi di situ ya nyasab segala hilalakon pohara ieu mah nyasaban segala ka gunung-gunung barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu Masya Allah eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo Masya Allah kol pohara wortel kangkung sagala naon gitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai percis kos diraok hidang mah gitu wah ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah di modalan tah mah make beusi sagala make beusi di modalan lain lalagaan dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir resepna ngadaharna eta saladri subur jasa orang dia tiris ubur Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur teu kanyahoan iraha ayana wallahu alam sabaraha ratus tahun wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat gitulah keayaan di Yordan. Berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil jadi naik mobil 2 peting tapi bunga baik bunga ge teh emang kos kitu kaayaanna da kumaha teh bisa protes atuh
naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Akoba kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah kulantaran urang waktu teh nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon kitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababiroh teh di dinya eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai horeng Gunung Sinai teh watini wa turi sinina wa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan Palestina Mesir Gunung Tursina mah panjang 3 negara bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureun sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna maka hanya dituduhkeun doang lewatlah terus gitu datanglah ke perbatasan ya naik kapal feri segala naik kapal feri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansor nuku urang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor tah kamari zarah ka ditu njana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijeng kula tah di dieu dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanna tidinya zarah deui ka mada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam itu boga guru ngaranna Syekh Mursi anu jana geus pinter ngaji sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun ieu ilmu tauhid geus aya ilmu alat geus aya ilmu fikih geus aya di diri kula tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun tauhid geus diaji fikih geus diaji alat geus diaji tapi salat mah woi ingetna ka mobil bae ingetna ka jabatan bae sagala rupa tah inget cakeun ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu tah beres ilmu cek sato baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh dialuti ku manusia kabeh timimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema dararatan kadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali sedangkan di dieuna antinya na maka kos kitu tah syato mah lah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan di aya nu ngasehatan coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan sombong sama jelema di daratangan ku jelema loba kos kitu henteu datang bae heula ka ditu coba aing cobalah cenah datang ka ditu coba jelema ku ribuan gitu ngilunya na ngaji didengekeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing moal balik cekena deuk bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal can kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyahoeun cakena
Wah bener berarti ya guru lain lalaga guys. Kula geus moal balik dek ka guru pokokna mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabeule 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat. Cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi. Entak di dinya lah nyana perjalanan hirup nyana jeung penemuan jadilah hikam. Ieu hikam teh ya karangan syair panjang ke dongeng nama tak kula kemari ziarah ka Syekh Athaillah terus ka Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta eta lah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah. Gitulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat, para ulama-ulama salafus sholihin, para aulia-aulia Allah. Terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poe di Madinah, langsung ka Mekah 4 poe, langsung balik ka dieu sehat teu aya naon suama sakali. 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teu eureun-eureun aya saya mah datang kayaknya nang itu aya tamu dengan layar teu kuat cakele salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro lutas di mana nu di imah bagi gering nya ge hargos kitu ti ditu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek jeung peda yang ngamuk batu gata kuari encan normal sebenarnya masih langleng kere alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabe alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki beusi aya nu dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu. Masya Allah. Makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah ka Kairo Al-Azhar kadinya ka Sidina Husein sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab deuk maulidan di dinya teh di Sidina Husein Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah na salamet urang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktu nak ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah minggu hareup ngabesan rugi insyaallah kumaha kersani gusingannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi tama adapun jadi jeung henteu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari tinggal waktuna hungkul janji minggu hari mudah-mudahan urang kabehan diberes panjang umur diberes sehat anjeunna ge kitu keneh bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kuku mah ke ditanggap bae pasti bahasa Arab
mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab. Sing hareup bakal ceramahnya na make bahasa Arab. Masya Allah ya, naam bae menyerah olah. Naam jeung eulah. Allah karim. Ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya tagadaru yupradu bi hukumatin bilaso. Ari tatu nuh teh dipastikeun kos tatu damiah tatu nu sakadar keluar getih doang teh eta mah teh aya kapastian yufradu pencilkeun bihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asahi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu. Mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian. Binasirokiki kimatuhu ajib dina urusan jinayah terhadap awak kaula yang nabi betama kimatuhu regana sabaraha duit eueuh mah urusan di urang mah eueuh urusan roki amat eueuh igoiriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin gitu-gitu non gara-gara tatuan umurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku aya tatu kurang bayar sakitu andai kata leungeunna doang di tatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abdi mah kos hewan bisa dijual belikeun. Geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis oko sapi bae. Madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang eta lah nu kudu dibayar. Ilam ya taqaddar fil huri lamun teu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi. Wa illa yataqaddar mun andai kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh tina hargana biqaulin mana koso dina ucapan dina kaos wiji mana koso tatu ukurana sabaraha eta lah nu kudu dibayar. Walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsaya jeung poler dua papil azhar gimatan dicekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga pelerna nyaritakeun peler kos embe aya ge peler embe ya atuh naon atuh kanjut teuing jahat mah gadengeuna aduh Masya Allah aya bi zakarna dipotong berikut jeung kanjutna nurutkeun cekaul azhar dua harga zakar sabaraha harga peler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba pan jelema nu dipotong pelerna nu dipotong zakarna nu dipotong susuna eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak di susu saha gitu aya nu belah ditu ke aya kontol zakat kapohan ngomong aing baruh ampun segitulah zaman DI mah Masya Allah sadi mana kasih cekaul kadua bah kurang sabaraha paila meangkos balas saya mun teu kurang atuh teu wajib naon ya Allah ya tapi keur carita abid babu mujibatid duat wallahu a'lam.